Alhamdulillah udah nyampe. Biasa kalau udah di sana gitu teh. Hai masih cantik. Oke. Badi kamaran aneh aduh menebaren nomor gitu benar awewe gadisna. Ya, matun lain orang nanyakeun tadi teh dua narang da eta teh. Nya eta mah nu hiji rana sote nu hiji deui mah lain eta mah pamajikan paketung nu hiji deui mah urang komplek Mandala. Emang aya naon mun ditatanya? Aing nih empon nu hiji deui mah komo bujuna teh ambul-ambulan ka Nya matak diheurean oge ku ieu kitu kita. Tapi ieu matun ieu kahade ieu belaga gabah ya di lemur urang oge aya bejana jalma nu sok ngagang urang da teh geus maotna teh tara bisa ngomong sia. Nya atuh ari Mang Aceh tong boro ieu tukang ngaharian rana aing ngaranna geus maot mah kabeh oge nya teu bisa ngomong sok aya wae di dieu mah. Kareplah dia omongan teu percaya mah. Kembang solder kieu. Singgara dinya kembangnya. Beneran neng adi luar. Kenapa neng? Dinya borek naon sih ka dieu wae mun bosen. Atuh neng kos nonton apa wae di dinya mah. Atuh karek kamari atuh ka dieu teh. Mending geus torojol deui. Kembae atuh. Ulah gitu-gitu wae ge. Terus rek naon? Namun jadi gitu mah kenapa jadi naon? Ngaragi. Atunya heueuh kos tipi-tipi. Judulan atunya. Engke mah gampang ah. Naon atuh naon? Lamun jadi cicumuk, neng jadi naon? Kapur barus. Kita modal atuh meureun kain teh. Sabodo. Dasar pacekakan. Alhamdulillah, wareg duh tuang teh. Jeung sambal tambah roti. Roti deui asin jama roti. Aduh, hampura wareg teh ya. Alhamdulillah ya. Sep. Ini aku naon ngalamotan we leungeun cacingan. Eta tos mang ieu nu milik nu meunah. Ya dinya sedar jeung nu meunah. Tuh alhamdulillah ada jelema soleh mah da ti mana we milik mah we. Orang ge biasa ngopi nu meunah, ngopi 2000. Mantap pokona mah. Oh gitu. Seungitna ge Nah, teu mere atuh ka urang. Kan nya urang mah beuki. Naon dinya hayang duren? Atunya heueuh. Ieu tuh bauna. Ih, naon dinya mere teh bauna hungkul ka urang teh. Kan mengare awet muda tuh, Sep. Tuh heueuh ku kitu nama. Dinya biar geus ngadahar naon? Ngadahar teh. Eta nu teh ku tetangga dibere Naon? jama roti. Soalna teh ieu we nyambel pan puku jadi nikmat. Atuh ngeunah jeung samupana cigana mah. Ieu pisan. Aya keneh teh hayang atuh urang. Hampura behak euy asina. Dinya mah teh mere atuh. Tapi kembali lah bisi dirinya hayang mah. Namun naon teh manggi cerana jero awewe. Da sok didinya da sarua bauna mah. Dia mah goblok disarukan yang celana bikang awewe atuh. Kumaha atuh sia. Mang, kadieu heula aya perlu sakedeuk. Lain tadi katempona menejikan rurusan gitu emang aya naon sih? Aya perlu naon di dinya tuh sareuwas urang mah aduh. Lain tadi ente salat Jumat nanya. Geus jadi teh asup tadi teh nya ngan ningali di nu tembok aya tulisan urang teh euy. Emang aya tulisan naon menejikan reuwas kitu mah? Tulisan teh kieu tanya ningali teh urang di nu tembok. Siapa yang bawa HP dimatiin, nya urang teh balik deui we da sieun dipaehan. Oh, gitu. Atuh
atuh sarua mang jeung di dieu kitu mah. Sarua naon ini dinya tuh? Nya sarua nuturkeun di dinya sieun dipaehan. Ai. Aduh, kemana jelema teh nya? Tunggu-tunggu tengah don kaledang. Dino grup shooting cenah. Siap baraya saroting. Anas urang teu ngojek. Aduh. Datang ka dieu usah saha. Aing melieur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ning aya. Nah, hang emang udah Madam. si Itot ke mana? Nyeta di daguan teh tadi. Wae ka dieu. Alah. Eta kemang tadi bawa kabeh hanas ngarang rusuh nelpon eta tadi geus mah di grup tangting-tangting eta si Itot. Sarua ieu oge. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangatun nih. Geus kararumpul geuning. Heeh, matun loh. Ai si Asep nih aya ka dieu mah. Nyeta eueuh. Aduh, teu balik Ampun, pisan. Nah, kari riweuh we hungkul si eta. Heehnya. Shooting. Shooting. Anak ieu rusuhan keur dipancuran ge mang. Aduh, Aduh. Ampun jelema teh. teuing eta mah. Panipuannya. Nya. Dasar. Gehel. Tiga naon tah? Siga panci bolong. Kamananya jelema teh ayaku angger ari geus ngagawekeun batur teh ongkona rek datang ka imah ditutungguan teu jol wae dasar Itot idago-dago malah kaledang. Alhamdulillah udah nyampe. Biasa kalau udah di sana nya gitu teh. Hai masih cantik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam Itot. Ya Maaf itu telatnya. Agung. Maaf. Maaf angger di dinya mah ari geus telat teh dikukutnya ngarete dangukeun capek nungguan itu teh nepi ka akaran Bu Haji di dieu macem tuh Hampura itu teh Bu Haji apa tadi talisan ni geuleuh nu kieu patut aya acara arisan sana. Beneran ieu mah itu mah teu bohong. Tunggu boga teh nih jago geus cangkeul nu nungguannya disiksa ku itu. Kalah. Ya Allah ya Rabbi. Biasa. Loba gaya. Teu apalut. Aya nu pasepeun. Saha? Kasep. Tilang boa matana nu hayangan ka itu. Astagfirullahaladzim. Lain kitu Bu Haji. Ampun Gusti maafun nya. Tak pelitot geulis. Terus ayeuna kumaha? Yang liwat. Ya Allah ya Rabbi. Nyiram naon indungna ieu nya ya Allah keur baheulana. Innalillahi astagfirullahaladzim. Itot. Hampura. Bu Haji tak diampun itu. Hampura. Geus capek ngahampura di dieu hoream. Hampura. Terus ayeuna kumahaan? Oh bukan akan pulang lah. Ikan acara nate lain we ka mall teh jeung itu teh. Itu po. Itu. Pulang ka mall teh. Geus teu nafsu, geus hoream. Jelong-jelong jeung itu. Rungkad Bu Haji hoream era ditinggalikeun ku batu. Embung. Lame mata Bu Haji teh jadi segar. Boro-boro seger ih malu jalan-jalan jeung aluminium siga Itot kieu mah. Aduh. Itu sebut aluminium. Ya.
Hey,